Si Sadut ngomongnya jadi beda. Asalna geus lemes, ayeuna mah ngomongnya jadi kasar deui. Hei, Andika, Bikang, rasakeun ieu sia. Iya. Si Sadut langsung nyebrut narajang, nyabetkeun bedogna ka eta si Wanoja. Iu, kuilang. Yuk. Gerakan si Sadut nalika nyabetkeun bedogna memang lumayan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Urang sadayana tiasa patepang deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Si Getih. Ayeuna kantun bagian anuka 38 teu karawesnya parantos dugi ka 38 deui. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula ngarah langkung pogor sareng sumanget intina mah kasih mamang anu nyandak ieu dongengna. Di like di komennya anu saseueur-seueurna. Laina naon ari mamang mah sok resep teh nya ari maosan komenan ti para mitra sadayana. Oge di share-nya anu saseueur-seueurna ngarah seueur deui anu ngiring manco jeung ngabandungan ieu jejer carita dongeng Si Getih. Atuh ieu carita dongeng Si Getih teh mangrupikeun buah karya ti iasana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Mangga ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga urang lajengkeun deui kumaha jucungna ieu carita Si Getih bagian anu ka 38. Sor cikopi betot samakna pagehan tali kolorna bisi morosot tumpak dungdung des. Dina kaayaan keur kitu ti hareup aya awewe kolot anu keur lulumpatan bari ceurik rawah riwi menta tulung ka pangeusip ti lemburan nyebutkeun yen anakna anu masih keneh parawan aya anu nyulik. Tulung anak kuring nu parawan diculik ku si bayangan maut. Tulungan kuring euy, tulung kitu cenah ceuk eta awewe kolot nyebutkeun anakna diculik ku jalma anu ngaran bayangan maut. Sekarwati ngarasa panasaran jeung karunya meureunaan ka eta si emak-emak anu kolot. Terus megat sarta tumanya ka eta awewe kolot anu tuluy ngaranda gelumpatna. Emak, kiheula emak, lireun sakadap emak. Nah, laras tadi anu digorokeun ku emak yen putra emak teh anu nyulik, laras kitu emak. Laras ya teh emak. Ka mana ayeuna jalmina emak anu parantos nyulik putra emak teh? Juang cobian susul ku abdi ayeuna emak. Sugan we tiasa kasusul. Sareng kapendak laratanana ku abdi emak. Sok keur nyarios emak. Ceuk Sekarwati sekaligus bari nawarkeun jasa ka eta si emak anu kolot. Si emak henteu gancang ngajawab, ngadon tuluy mencerong kana beungeutna Sekarwati bari nyidik-nyidik. Aduh, saha ieu teh cenah? Nyai, saha ieu teh? Nya Nyai, anak emak teh diculik ku jalma anu ngaran si bayangan maut Nyai. Ayeuna emak arek meta tulung tuh ka pangeusip lemburan ka lalaki-lalaki jeung budak ngora. Sugan we bisa nulungan emak. Jadi lamun meta tulung ka Nyai mah da sabab Nyai mah pangkat wanoja bisi kumaha wae. Tong ilu-ilu biung kana masalah emak bisi cilaka Nyai. Ih, ari emak teu nanaon atuh emak. Mudah-mudahan we emak tuh abdi tiasa salamet tur tiasa mampu nyalametkeun putra emak. Ulah sok nempo kana pangkat abdi salaku wanoja emak. Ayeuna mah urang cobian we ikhtiar
Urang usahakeun ku abdi emak nya. Sok geura tuduhkeun ka abdi kabelah mana lompatna eta cucungik anu ngaran bayangan maut teh emak. Aduh, tekenging nyai, tekenging. Bisi cilaka. Moal emak, moal naon. Sok ayeuna mah langkung saya geura tuduhkeun ka abdi emak. Aduh, atunya ari maksa-maksa teuing mah nyai. Tuh kabelah kidul nyai lompatna teh. Meni dipanggul, tuluy dilumpuhkeun eta putra emak teh nyai. Kabelah kidul lompatna eta si bayangan maut teh nyai. Ceuk si emak bari sorana peura sesa gogorokan jeung rawariwih ceurik. Pok kadenge Sekarwati nembalan. Mohon atuh emak. Antosannya sakadap emak. Mugia abdi sing tiasa nyandak sekaligus tiasa ngabebaskeun deui putra emak ti eta cangkreman jalma jahat kitu nyamannya. Acan ge si emak anu kolot anu tadi rawariwih ngajawab harita, "Iya, jorelat." Jeleng Sekarwati kabur ngajorelat. Ninggalkeun ngejat ka eta patempatan. Sekarwati langsung luncat ninggalkeun eta patempatan. Si emak ngarajuk kaget. Eueuh. Eta awakna meni jorelat kitu. Jo langsung ngaleungit wae. Hebat luar biasa. Aheng, ieu mah aheng edun elmuna. Paingan atuh manehanana ngomongna meni wanian. Horeng lain jalma biasa eta wanoja teh. Ayeuna mah sugan we atunya. Eta manehanana nya bisa nyelametkeun anak aing. Ceuk gerentesna si emak bari rada ngahuleng rada hookeun. Nempo ajen pangartina Sekarwati anu sakitu luar biasa sakadet netra geus leungit ninggalkeun eta patempatan. Caturkeun harita Sekarwati anu keur dilamunanana. Jiribna terus jojorelatan ngaliwatan tatangkalan anu jarangkung. Ti hiji dahan kadahan anu lian munggu teu bisa katuturkeun ku panon jalma biasa kacepetan gerakna Sekarwati. Sabab Sekarwati memang keur ngagunakeun ilmu pangenteng badan puncakna dina tataran ilmu walet bodas. Ti hareup geus atra kaciri ku Sekarwati. Di luhur tatangkalan ditinggalikeun ku manehanana. Aya saurang jalma anu make jubah baju hideung. Bari mamanggul badan wanoja anu keur kapiuhan ladang dilumpuhkeun. Pok kadenge Sekarwati ngagerentes dina jero hatena. Eta jigana mah jalmana kasusul sia ku aing mah. Rasakeun sia buaya darat. Kawanoja teh ngadon mirusa jeung nandasa. Sat jeleng Sekarwati sabada ngagerentes langsung ngajorelat ngagajleng kalayang celagadan. Sekarwati tuluy ngajorelat satuluyna mancuh dina tangtunganana ngadang kana jajalaneun jalma anu keur mamanggul hiji wanoja anu geus dilumpuhkeun. Anu tetela eta jalma teh si bayangan maut anu kapaksa ngarandeg manehanana ngeureunkeun lengkana sabab dihalangan ku Sekarwati anu geus ngabadegan nangtung bari mulak cangkeng siri sinis. Hei, anjeun pasti anu ngaran si bayangan mautnya. Dasar sia cucungik anu teu gablek ka era keur mah beungeut korodok araheunana. Ditambah kalakuan pisetaneun pisan. Sok ayeuna mah gancang lepaskeun eta wanoja teh. Sok ecageun. Aing apal. Lamun teu salah mah Andika nu ngaran si Caping Saktinya. Ayeuna mah geus jat, geus robah ngaranna. Jadi si bayangan maut. Tapi ingatkeun, sok sanajan ngaran Andika geus robah jadi bayangan maut. Pikeun aing mah moal ka tipu tenjo deuleu. Anjeun si Caping Saktinya. Rek naon? Tujuan jeung maksud anjeun mamawa eta wanoja? Kapaksa kuring ayeuna ngahalangan Andika. Sabab tadi aya nu nyebutkeun
anakna diculik ku si bayangan maut. Buah-buah Andikanya ang dimaksud deh. Hei Caping Sakti, Ceuk Sekarwati tandes dina cumaritana bari matana molotot kasih Caping Sakti jalma anu pernah ijen jajaten jeung manehanana. Jeung memang Sekarwati oge teu poho kana keuretan beungeut si Caping Sakti baheula. Sabab aya ciri anu khusus dina badanna si Caping Sakti. Nyaeta dua panonna anu pecak jeung leungeun katuhuna anu buntung samet pigeulangan kasabat ku bedog si getih bedog sakti pakarang kartiwa. Sedengkeun ari si Caping Sakti atawa si bayangan maut katingali manehanana ngah kai seuri melawong ka Sekarwati bari pok cumarita. Bener. Bener pisan. Aing memang si Caping Sakti. Ye, akang si Caping Sakti. Anu ayeuna katalana si bayangan maut Sekarwati. Jeung memang bener. Aing anu geus maling ieu wanoja. Anu maling di warga Pilemuran anu lumayan ieu geulis wanoja teh. Ya, Sekarwati, najan panon lahir aing geus pecak. Panon batin aing moal kapalingan deuleu. Yen anjeun teh Sekarwati nya anu baheula barengan jeung si Kartiwa. anjeun memang teu ieu euy. Kalakuan ti baheula teu robah-robah. Teu bisa pabalik pikir. Henteu kapoknya. Eta mata geus bocos. Pikiran leungeun pernah buntung ku Kang Kartiwa. Hei Sekarwati. Ieu leungeun dewek buntung teh lain ku Andika Sekarwati. Tapi ku balad Andika nyata si Kartiwa. Anu lila geus modar. Geus modar eta si Kartiwa teh ku guru dewek. Tembal si bayangan maut anu boga kayakinan yen Kartiwa teh memang geus palasra eueuh di kieuna. Sawaktu eleh jajaten tarung patutunggalan ngalawan uwana sekaligus guru manehanana anu geus ditandasa. Sarta Kartiwa dibaledogeun pan harita teh kawalungan anu caina ngagugudag ku Cah Dengdeng. Oh, kitunya. Geus we atuh. Ayeuna mah leuwih hade. Sok eta wanoja gancang. Gerak lepaskeun heula. Bebaskeun ku Andika. Bayangan maut. Hayo. Ayeuna urang ijen jajaten ngalawan dewek deuleu bayangan maut. Hayo ecageun. Lepaskeun eta wanoja. Tegablek kae rapi pisan sia. Sekarwati sakali deui manehanana nita ka si Caping Sakti alias si bayangan maut pikeun ngalepaskeun wanoja anak pangeus si Pilemuran anu diculik ku si bayangan maut. Si bayangan maut katingali manehanana jiga anu nurut satuluyna ngagolerkeun si wanoja dina luhur jukut garing bari pok cumarita deui ditujukeun ka Sekarwati dina caritaan anu sangeunana sakadaek. Aduh, poe ayeuna kabeneran pisan Sekarwati. Aing geus meunang ieu hiji wanoja anu geulis kawanti-wanti jeung jol dewe datang Andika Sekarwati anu teh eleh geulisna. Untung pikeun dewek keur mujur nasib dewek ayeuna Sekarwati. Bisa dipanggilkeun deui jeung Sekarwati. Bisa panggil deui Sekarwati di patempatan. Sabab dina waktu ayeuna sabenerna aing masih kene panasaran ku sampulurna awak Andika Sekarwati. Hayang nyungsi diri badan Andika anu sakitu ngemplok, sakitu namplok eta bujur aduh. Geulis Andika teh Sekarwati. Baheula kuring kung si katipu deuleu. Ayeuna mah moal bahasa katipu di Sekarwati.
ayeuna mah bakal beunang ku dewek sekali sewang jeung ieu wanoja dibere kanikmatan ku dewek diblaem-blaem ku dewek dina poe ayeuna Sekarwati ngadengi caritaan si bayangan maut anu sangeunana atuh puguh we beungeus Sekarwati harita langsung nyeak beureum ngembang wera nafsu dihina basa ku si bayangan maut serog katempo Sekarwati langsung ngawangun pasangan kurang ajar sia najis abrig-abrigan sia nepi ka tunggul silungan catang supaan nepi ka baso persegi genep paribasana keheulaanan pikeun dewek kudu pasrah sadrah ka diri Andika bayangan maut najis aing kudu beunang kahormatan ku Andika kahormatan dewek leuwih hade modar kabobatang jadi bugang ngancam pana jadi layon di tempatan daripada kudu beunang ku Andika jeung memang teu aneh baheula Andika geus katipu sabab dewek aya anu ngabebaskeun jeung anu nulungan ngaran jago tapi katipu keneh cuy sia nya tapi ayeuna mah ku dewek moal dilepaskeun deui Andika Sekarwati sok sanajan abruk-abrukan ngoceak maratan langit ngoceak maratan jagat Andika bakal dirawu dirontok ku dewek deuleu jeung deui mulai basa katupak katipu deui yakin ayeuna mah Andika bakal beunang saripati sari madu jeung sari-sarian anu aya dina awak Andika bakal diasaan pulen jeung pungkil jigana mah kurang ajar haram jadah sia dasar bibir teu wengkunan tah teu tulangan sia rasakeun sia iya cia cuelat jeleng Sekarwati geus teu bisa nahan deui amarahna jigana teh nempo sikap si bayangan maut harita manehanana geus teu bisa nahan amarah deui langsung ngacorelat maju narajang ka si bayangan maut harita tetep cicing di tempatna nganti panarajangna Sekarwati cina keuna kana sasaran harita pereupna Sekarwati anu buleut ningadius bang bara ngahiuk tarik kerasa samberan panarajang tina pereupna Sekarwati nebak kana badana si bayangan maut tapi hiuk cekok keduk cerbet cekok au kajadian saterusna jika anu geus-geus diwe tibatan si bayangan maut anu ngagero nahan kanyeri ngadon Sekarwati harita anu ngabangkieung ngajari jeug mundur ka tukang tanagana malik deui ka sorangan bari muringgis nahan kanyeri aduh nyeri seueul ya perep aing nyautan tetela awak si bayangan maut beteras jika batu karang aing nonyok dadana bet ngadan aing anu nyeri jeung anu mundur ka tukang dan ilmu naon cenah anu digunakeunana ku Sekarwati terus diupat dina jero hatena bari ngemuka kaget kunaon gelis Sekarwati kunaon bet nyimolohok jeung ngahulang kitu pasti anu gelis kagetnya ningali kehebatan jeung ngarasakeun kabedasan teuasna awak dewek matakan ulang ngahampas nganggap enteng ka dewek deuleu si bayangan maut ayeuna jauh beda jeung si bayangan maut baheula montong sombong deuleu ulah loba seuri sagarupa keur mak goreng eta tah beungeut korodok sia hei bayangan maut
ulah ka Jumago jeung Jumawa deuleu. Rasakeun deui sia. Hup. Iya. Sekarwati katingali harita manehanana pasang kuda-kudana anu kukuh pancu. Dua leungeunna nyilang luhureun dada. Manehanana rek ngawatek ajian semu gunting warisan ti guruna. Anu mana eta ajian semu gunting arang langka digunakeun ari lain panggih jeung lawan anu rada berat mah. Tur sanggeus yakin manehanana geus matek kakuatan ajian semu gunting, katempo harita leungeunna ngageleter lila kalilaan dina sapasang leungeunna Sekarwati bijil haseup ipis-ipis lila kalilaan eta haseup jadi kandel. Katingali badan Sekarwati sanggeus ngarasa yakin ajian semu gunting geus aya. Sekarwati padana ngacorelat luncat dina gerakan anu cepet batan tadi. Harita si bayangan maut manehanana masih tetap ranggenep nangtung pancu dina tangtunganana. Henteu ieu ngalakukeun gerakeun nanaon, henteu ditakis atawa dibendung eta panarajang Sekarwati anu ngandung ajian semu gunting. Tapi mayana ngahaja masang badan dadana dilololkeun ka hareup jiga hayang anu dijekok ku Sekarwati. Harita Sekarwati dampal leungeunna ngatius ka hareup rek nembrak kana dadana si bayangan maut. Nalika dua dampal leungeun Sekarwati geus meh keuna kana sasaran harita katempo, si bayangan maut manehanana lain nyingkahan, malah dua leungeunna terus jamblang kagigir nyogrogeun dadana ka hareup. Tah hakan tah mere dada aing Sekarwati mere pek tah teumrag tah ku aja meh teumrag. Setan sia, rasakeun sia. Iya. Sapasang leungeunna Sekarwati anu kiwari nyidem kakuatan kasakten ajian semu gunting teh terus nyurwuk sarta dua dampal leungeunna anu meber langsung antol kana dadana si bayangan maut. Set prak des. Katingali dua dampal leungeun Sekarwati paskeuna kana dadana si bayangan maut. Haseup tina dua dampal leungeun Sekarwati beuki ngandelan. Sarta harita mah si bayangan maut anu ngarajuk kaget sabab lila kalilaan karasa harita dadana karasa panas tembus ka jero pangaruh tina ajian semu gunting. Kukituna si bayangan maut oge teu cicing tuluy nepak pigelang leungeunna Sekarwati lalaunan. Set plak des. Sok sanajan katempona jiga anu nyantai jeung lalaunan ngan tapi aduh bangkieung hegak. Sekarwati ngahegak bari tembong ngabangkieung mundur ka tukang langsung ngahegak ngatur napasna bari ngagerok kaget jeung ngarasa nyeri sarta terus ngalepaskeun dua dampal leungeunna anu antel dina dadana si bayangan maut. Anu tetela dina badan dina dadana si bayangan maut teh kiwari aya tapak dampal ramo leungeunna Sekarwati bari kayana geseng tutung hideung tapak tina katua kasakten ajian semu gunting. Katempo tapak dampal Sekarwati dina dada si bayangan maut teh ngebul ngan tapi si bayangan maut jiga anu teu karasaeun ngadon ngagak-gak seuri leuwih tarik seurina tibatan tadi. nyaan hebat Sekarwati eta teh lamun teu salah mah elmu semu guntingnya. Tetela
bisa nembus oge kana dada dewek, bisa nembus kana ajian Batara Karang dewek deuleu. Dua tah Sekarwati, maneh geus dibere kesempatan ku dewek pikeun maju narajang jeung ngasupkeun panarajang kana waruga dewek. Teteh lah ilmu teh hebat oge Sekarwati. Hah, montong lu baca marita dulu Andika, bayangan maut. Andika lamun bener ngerasa jago, hayo gerasang harapan dewek secara nyatria dulu. Gera gunakan ilmu silat Andika bayangan maut. Tong loba cicing wae, hayo sang harapan diri dewek dulu. Atung keheula geulis keheula. Akang mah moal getas harupateun, moal gerges gedebut. Moal gerges gedebuk akang mah geulis. Akang mah moal capek-capek. Sabab akang mah dina poe ayeuna rek ngirit-ngiritan agawe. Sabab akang dina poe ieu boga dua garapeun. Hiji nyaeta itu wanoja nu keur ngagoler, nu kaduana nya Sekarwati anu geulis blam-blam. Aduh. Jadi hampuranya. Akang mah moal bating gerak, moal bating keluar tanaga bisi capek geulis. Kudu tarung muatah mah ayeuna moal akang moal. Sabab tanaga akang kudu tetep kumpul, teu meunang kakuras. Bisi engke akang ngadon letoy. Pas keur ngeukepan dua wanoja anu saki garlisna teh. Teu kireum-kireum sigana teh. Si bayangan maut ngajawabna. Nambahan muncakna amarah Sekarwati harita teh. Hah, dasar teu uyahan nyarita teh. Janji ngap wae, dasar setan bayangan maut. Tenang heula Sekarwati, tenang heula bisi leungit tah kageulisan ulah loba umbak ambek, ulah loba ngadat. Gede ambek teh taeun teh Sekarwati. Awewe sok. Ayeuna mah coba sakali deui. Anu geulis geura maju narajang ka si akang si bayangan maut. Engke si akang moal waka ngalawan nepi ka 3 kalina. Hayo dibere kesempatan deui ku akang. Tapi engke di mana geus 3 kali si geulis maju narajang ka akang, tangtu akangeun engke anu bakal maju. Sok geura ketrukkeun geulis. Ketrukkeun heula pangabisa teh Sekarwati. Boga pakarang lain. Sok mana keris anu alus teh. Geura ketrukkeun tojoskeun kana dada akang. Sekarwati manehanana beuki nyeak beureum ngahegak napasna. Sabab amarah geus ampir teu kawadahan ngadenge caritaan si bayangan maut anu bangun ngahampas jeung ngahina ka dirina. Seret harita Sekarwati mesat keris naga genina. Kituna teh bari langsung ngawangun pasangan deui. Hei, bayangan maut. Andika ulah gede hate heula deuleu. Ayeuna mangrupakeun poe panuntungan pikeun Andika. Di mana dewek geus ngaluarkeun ieu keris naga geni. Maka cadu ieu keris asup deui kana warangkana. Lamun mah can muyup getih anu jadi lawanna. Rasakeun sia. Iya. Cia. Corelat, jeleng, kolebat. Jirim Sekarwati ngolebat metakeun keris naga genina anu hurung ku seuneu ngebur. Lir anu ngadadak menang nyieun ti tukang pandai langsung. Tur rasa moka Sekarwati ngagunakeun kecepetan gerakanana dina tataran ilmu walet bodas. Si bayangan maut nyelogodorkeun dua leungeunna ka hareup. Lebah dieu Sekarwati memang teu apaleun yen si bayangan maut teh nyangking ilmu Pancasona warisan ti guruna. Harita Sekarwati manehana hatena geus yakin lamun mah eta keris bisa nembus kana dadana si bayangan maut.
tangtu si bayangan maut awakna bakal tutung kena tembus kutuah kasaten eta keris naga geni. Ngan tapi nalika keris na blesat rek ampir kena kana dadana si bayangan maut, hiu berat celeng nalika keris rek kena kana dadana si bayangan maut nyelodorkeun dua leungeunna ka hareup atuh dua leungeun si bayangan maut sabada harita baruntung samet siku kasabat ku keris naga geni tuluy ngacleng jauh nakranan disabat ku keris naga geni. Barang jeung kitu suku katuhu Sekarwati mata najong kana iga burungna si bayangan maut belah kenca hiu jaku des bangkieun. Sekarwati ngaranju kaget lain si bayangan maut anu ngabangkieun tapi manehanana anu ngabangkieun ka tukang bari ngagero dampal sukuna asa diranceban ku paku renyem sing sireumut si bayangan maut nah hati ngageronya sakitu dua leungeunna baruntung ku ieu keris naga geni aneh jeung aing ye suku rasa sing sireumeun awak si bayangan maut alabatan di pasangan paku edan si bayangan maut kakuatanna ilmu naon cenah anu geus digunakeun ku manehanana. Sekarwati jadi ngahulang bari ngupat dina jero hatena nempok kasih bayangan maut tembong ngadon ngajanteng teu ngagero malah waktu ditajong oge iga burung nasi bayangan maut ku Sekarwati ngadon Sekarwati anu ngagero gebeg. Sekarwati ngagebeg kaget lantaran nalika manehana ngabangkieun ka tukang kabireungeun ku manehanana harita dua leungeunna si bayangan maut anu tadi baruntung sapat samet sikuna harita jol pating barelesat baralik deui kana sambungan masing-masing satuluyna wush celep eta dua leungeun anu geus baruntung nyarambung deui sarta lita rata eueuh tapak-tapakna acan sakumaha bihara-bihari deui bari ngasupkeun deui kerisna harita Sekarwati manehanana ngagerentes dina jero hatena tetela si bayangan maut manehanana geus nyangking ajian Pancasona atuh mubajir ieu keris teh kajen kayak diasupkeun dewe ku diri aing. Sekarwati manehanana jadi tembong ngadon ngahuleng beres cukup tilu kali Sekarwati geus beak jatah andika narajang ka akang ayeuna bagian akangeun anu maju narajang ka Sekarwatinya hampura ayeuna bagian akangeun beak jatah Sekarwati narajang ka akang ayeuna rasakeun pantarajang akang ieu iya harita si bayangan maut kituna teh bari jeleng lunca maju narajang ka Sekarwati anu mana Sekarwati acan oge leungit ka kagetna harita geus ditarajang ku si bayangan maut dina panarajang anu sakitu luar biasana gerakanna cepet nakranan alarbatan kilat sadengkeun angin samranana nebak kana badan Sekarwati karasa ngaheap panas jeung tiis anu ngalantarankeun dina nalika keur kitu ujug-ujug Eleuh, waktosna kabujeng seep wadia balad ate official keun atunya insyaallah enjing pageto urang lajengkeun deui hayu tumpak tungdung wassalam.